Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin yang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hideung mega. Di dinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah, mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah ka tangerangkeun, cek Allah ka balarajakeun. Ieu angin sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan, di lembur urang eueuh, belah ditu hujan, di lembur urang macan hujan, di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ilah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah, di daerah mana nuku Gusti Allah diperintahkeunana, diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan, lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkan babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-loban. Tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusuna kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, kamana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa man yarzuqu zalikan nabat, saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkan hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkan di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis teh heula di istana. Emang lain nang malaikat. Jagaan ku urang istana. Tetep ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ke diri urang. Sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah, wakil tuh jelema anu nyeun dosa nyaun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh leg-leg Gusti cenah
kusianon karang-karana hujan tuh itu saya mana sih tanya itu saya tuh Jokowi. Aduh, iya tuh. Malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nabat jeung saha nu bakal dibere rezeki melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ka jam 11 ge henteu kunaon banjiran aju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang teh hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dieu tsunami kok teu daekeun cai ka dinya je atuh malaikat itu kan itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ka ditu ayo ka terendam pondok terendam saya malaikatan Masya Allah tah kuari mah urangnya guys numantak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ya hujan sing jadi hujan rahmat selalu orang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh tadi kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sahabat
awewe anu deui sararawah teh hehean sugan teh enak belut eta tewak belut dan nama kadi tuh mana belut eta ngagantung kan jahe lakon baheula kos kitu eta potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bunga cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma gadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon jabah heula mah aya kebon eta di kebon teh ya jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa udah kali mah nyawan kakak cipet di deuleu urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok didinya teh ya Allah ya Rabbi didinya teh loba jasa nu para ranjang teh ya katipuk urang teh nyawan ka katipuk daun cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis ngeunah jasa isuk-isuk urang ngadukeun sakola aja deuleu bebanjiran di pondok didinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang masalah ngeunah jasa baheula mah sugan nyeri beuteung teh tiis-tiis gadahar pas kitu masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar didinya teh loba kingkip di alan kikip kurang tadi asup-asupan kurang ka dieu ka gitu kantong bo ambal aya kingkip belah dituna ya rukem di alan sarua bae aduh loba jasa pas datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10:30 ya Allah cecen det ararasa jieu kumaha atuh ya Allah ya Rabbi